Baturan apel yuk. Apel? Heeh. Ayo. Aing mah pokoknya masalah ya udud we jeung ngopi. Ah, siap masalah eta mah. Oke. Tapi bapana rada galak kumaha ye euy. Aman mah. Ah, geus kumaha cek kewe. Gasnya. Mana we na? Tuh. Oh, Gelusnya. ayo tuh. Hai. Naon sih budak letik? Hai. Iya deui aki-aki gondrong. Naon? Atuh udah aku teh pengen apel atuh pengen main ke sini mending gak boleh. Enggak boleh atuh apalagi tangan kosong, minimal bawa martabak gitu. Martabak. Tadi sih kamu nggak bilang sih. Bukan masalah nggak bilang, jangan nyalain orang dong. Minimal kamu pengertian jadi cowok. Anjir, yang mau galak ya we teh Mang Heri. Soak emang kumaha kudu ngadeukeutan euy. Martabak oh teu mawa. Yuh, ari jadi awewe teu sok kitu, sok tumpak tampik. Kali-kali atuh jeung nu gondrong tah. Ulah sok judes neng bisi didukunkeun maneh. Iya pak. Panyokotkan bedil. Bedil lu mana pak? Anu panjang gagangna. Hah? Oh, gede. Iya. Itu lalaki dua ngadon kabur. Dasar pengecut, karek sakitu we geus sieun. Saha eta nu lumpat tadi? Itu teh apel cenah ka dieu, jabanding tangan kosong teu mau nanaon. Gondrong coba pirang. Jika nemu urang pandaran eta teh nu sok di sisi laut. Oh, nya apa labigenan? Ih, jabandingan teu mau nanaon deui. Tampang juga preman karena sakitu geus kabur. Iya, Cil. Bapana galak pisan anjir. Aing poho ngabejaan ke siwa, bapana galak. Moho bedil sagala aing mending kabur anjir soak.